Iya karena game nyem duit ewa cepet maling lah semingguan mainnya eta opik ya aya ayo shopping itu aya eta itu ya ayo atur mas eta aya opik pik nyem duit lah cepet maling lah semingguan lah kenal atau orang tarik mulai manuk ya orang juara mana itu mana manuk kan atau nih gitu atau bisa kabur ya ya teh burung hantu burung juara tuh tinggali alus kia burung hantu mana gelo sugan mah manuk kan burung arana hantu mah juri mah teu katempo tah ieu ge burung juri jadi teu katempo manukna Bapak, Aya naon nih? baju naon, Pak? Bukan juga daun nih. Kita aya naon nih? Bapak nih di bumi teh sarepi kieu. Sepi kunaon. Sepi sok tinggal ku Bapak atuh hayang meser TV neng teh. Oh, yang TV. Neng, Bapak teh tos pesen TV 24 in neng kamu neng teh. Say, Bapak atuh. Ya saya atuh neng, ngana hanya ka neng. Nah, anjal kali. Bare mana ku karung baso? Ih, Bapak mah. mau usaha corona kieu ya alhamdulillah ya usaha mah bisa keredahar alhamdulillah syukur aya gitu mah tanya kunaon ulang-ulang wae gitu kunaon ulang wae tuh urang kebari bingung ya teh bingung kunaon atuh butuh duit 2 juta dagang t-shirt wae ulang teh kumaha teh sugan bisa atuh kumaha di baturan gulungan kiraha butuhna mah ayo najang bisa mah geus malah cicing kurang ke pangusahakeun di mana rodana eta di dinya tah dekat sekolahan heeh dagona sakedeung di dah sok di mana mas ini butuh kernaon biasa we atuh da pemajikan butuh kontak saeutik kan alhamdulillah bang ya aduh nah kitu jang tuh gampang atuh kurang mah ya 2 juta ya alhamdulillah atuh aya kumaha tuh tapi teh heula jang urang mah dagangna paling menang duit 300 gitu bisa nang 2 juta gampang kurang mah jual we jeung roda Apa? Karena mah tukang dagang teh pariralnya. Oh, keur usungna meureun mang aya mah. Oh, jika nama. Orang pirakeun nya. Heeh, anu di mana? Teh tukang dagang di alun-alun Ujung Berung. Oh. Orang pirakeun. Kumaha meh anak pira? Paling jadi terkenal. Oh, sugane milikna nya. Nah, eta Heeh. Ayo ah. Sopi. Kurang. Pik, ka dieu. Reka mana nih Rarusu? Dia ngirim surat aja ke pos. Usung keneh enak eta ngirim surat. Kumaha gitu? Zaman canggih atuh ayeuna mah. Canggih kumaha? Oh, canggih ya nama tuh kudu kirim surat segala, bisa SMS, bisa WA ya nama tuh. Tapi kan teu kabeh surat bisa diganti ku SMS meureun. Bisa tuh ku aya nama. Yo, betul bisa. Yo, ai suratan takdir bisa gitu diganti ku SMS-an takdir? Hah? Mana euy? Sambil minta si budak. Ayo terjara. Emang dok? Cing we. Dim dulu. Ayo dari tobi. Udah kurang rumah sakit we. Kunaon? Oh, ada duit eta 1000 perak. Jelas ya. Oh, ada harem juga dia gitu mah. Lima. Soak kurang teh gitu. Bawa we ka ieu teh ka rumah sakit kurang teh. Kurang teh ke rumah sakit. Di rumah sakit ku dokter teh diberi obat kurang teh. Kurang gitu diberi obat. Bukan bujur benda geuningan. Kurang teh dua reaksina. Terus keluar eta duitan gitu. Alhamdulillah. Gope keluarna. Gope deui ka mana? Cacing jajan gue juga nama gitu. Goblok.
sebagai warga negara yang baik, Heeh. urang teh kudu nuturkeun anjuran pamarentah. Heeh, terus Urang teh kudu minang cuci tangan, kudu di masker, Ya. urang teh. orang mah kumplit pado. Mang itu. Sai cuci tangan, Bener. bawa Pinter. sabun, aya. Tuh, hebat bener. Masker make. Ini mah. Bang misalnya naon mah? Jangan kue. Jik nyobian mah. Kehola. Kunaon mah? Kudu turut karena anjuran pemerintah. Lamun rek barang jajan, rek barang tuang, kudu cuci tangan heula. Pakai sabun, pakai cai, sing bersih. Gitu. Alah, ngopi naon pik Pencikan be. Mulai di mana? Eta nu di Alun-alun? Gigiran masuk kabayan lain? Wah, Ngeunah kieu gurih, mantap, renyah. renyah pisan. Banyak. Cek kesan orang atuh. Ngeunahnya renyah. Anjir geunan. Pisan euy. Ayo, Mang. Emang Eh. pada Maros, Mun? jalan ke rumah sakit kan paling mana? Rumah sakit mah gampang atuh Bang, rek nu gancang rek nu lila jalanna. Ah yang nu gancang kan abi nuju rusuh mang. Rusuh. Oh, Mun rusuh mah kadinya we tuh gampang tah. Ke tengah jalan. terus kumaha mang? Tangke datang tangki ngebuat di ditu. Teng. Wah, aduh geunek kana tangki awak teh. Atuh hari kitu mah modal mang urang meureun. Kapan rusuh hayang ke rumah sakit? Engke diantarkeun ku ambulan tereh ke rumah sakit. Action. Alah, kopi naon sih ke? Kan. Dano. Oh, kadang tuh udah pulang dengan waktu. Cicing heula. Action. Action. Aduh, kena bisa nyarnya. Mana tong beak urang. Duit